Assalamualaikum Beraya. Seperti biasa tengah poe di Kampung Sukamanah, Desa Simpen Kidul, Limbangan Garis. Saberesna ku prak-prak di imah. Ayeuna kuring rek kalebak ieu ka imah pun lancar. Ini panas pisan ieu teh da. Ieu pelangkeun kumaraneh hareupeun teh teh makam. Gigireun makam teh nu keur moe jagong. Sabab geus lilan teh jalan ka dieu ka handap. Enak jalanna belok ka dieu. Asa endahnya dina HP mah taya imah tetangga kuring numbogana bujang keneh da di lembur kuring mah kararataan si lalaki teh meme kawinis baroga imah sorangan diteun marane sarua teh kitu. Lamun misalna nya marane nanya nya meni bosen cenah ngeplog teh anu kitu we keun wae nya pan urang sakalian tadabur alam urang merenungkan cek bahasa Indonesia nama merenungkan indahna ciptaan Allah Subhanahu wa taala anu eueuh duana ningalikeun nempokeun endahna tatangkalan dadaunan langit taneuh babatuan kenan jeung sajabana biasa we ieu jalan susukan lah ame gampang jeung meh teu loba gogol loba pisan nu ngarukut tapi kuring mah teu da sieun deuh jingjang naon disalakina da tara moro tereh nepi tah kuring bagian kuprak-keprak di imah pun lanceuk jadi beberes teh 3 imah Beraya imah emak imah lanceuk imah kuring sakitu heula nya poe ayeuna. Wassalamualaikum Beraya. Wilujeng saum.